Sampurasun baraya sadunya nadawidi abah bade mantun basa Sunda deui. Mantonan bah mantun ulah osok jang. Abah gaduh pantun ulah osok. Yuk urang barandungan. Pantun kahiji kasawah memanggul inyuk nginum limun pabuburit. Ulah osok unjak anjuk lamun henteu boga duit. Kantenan we bah danu dagang teh priyogi artos sanes priyogi injuknya. Nya jang, tinimbang unjak anjuk bari teu mayar mah mending unjak anjuk terus kabur. Si abah gehel atuh leuwih cilaka kitu mah bah. Nya henteu jang. Sabab kaburna ka kota terus usaha balikna mawa duit keur ngalunasan hutang. Oh kitu bah, nya sae atuh ari kitu mah. Lajengkeun pantonna bah, siap jang. Pantun kadua aya londok nalomari digebahan ku Kang Lalan. Ulah osok suraseuri sorangan di tengah jalan. Nya atuh bah sarua suraseuri sorangan di tengah jalan mah kuriak disangka keur ngagigihan. Nya jang nu matak lamun ujang hayang seuri sorangan bari aman ulah di tengah jalan. Kedah di mana tuh bah? Di tengah laut jang. Si abah gejul. Lanjutkan pantunnya bah, siap jang. Pantun katilu kaci solok tumpak onta arek ulin ngadon catur. Ulah osok punta penta menta pamajikan batur. Nya mohon atuh bah da pamajikan batur teh lain rokok. Nya jang. Daripada punta penta pamajikan batur mah mending penta pamajikan sorangan. Maksudna bah nya menta ka pamajikan pamentakeun pamajikan batur. Si abah lebokeun peureup. Aya keneh pantuna bah. Aya jang. Pantun kaopat, wa ilah dagang martabak di sisi deketeun tembok. Ulah osok cubuk cabak bisi aya anu nyabok. Leres pisan bah, ujang ge kamari aya nu nyabok pedah salah nyabak. Alah siah, salah nyabak kumaha jang? Sumuhun lepat nyabak bah, hari sugan nu dicabak teh imbit ka boga ujang. Da sami imbitna aya di tukang. Ari pek bujur saha? Bujurna ni utih bah. Atuh ujang dicabok ku semen incurna. Karunya teuing kamu jang. Sakitu heula pantun Sundananya. Abah sareng ujang pamit. Hatur nuhun kabaraya sadunya nu tos like, komen, share, sareng follow. Cagah.